Kalesan kasep kahiyang duka ka mana. Tah. Lami ibu na oge kalah kangantunkeun eyangna Raden Abdul Muthalib pupus deui nu aya tinggal mang uakna itu diingu we ku uakna Sayyid Abdullah ningalina jalma biasa da teu apaleun bahkan eta bakal jadi imamul mursalin matak cik Sayyid Abdullah anak dulur lamun geus gede nanti bisa usaha kumaha hirupna canak kue icalan nyanakan barang ti Siti Khadijah didinya Kangjeng Rasul icalanana kharikul adat itu jadi Kangjeng Rasul mah itu upami angkat icalan teh nu balanya teh margat kawas nu apa Kangjeng Rasul bakal ngaliwat kadinya canak dugi ka hiji kampung bereyak kue tetangga teh nyanak naon cenah Muhammad ieu cenah acuk ye bade meser bade canak hiji sabaraha cenah Muhammad ieu barang teh upami acuk ti Siti Khadijahna 1000 tarang ngalangkungan Kangjeng Rasul mah tah ieu teh 1000 kitu Kangjeng Rasul matak pantes lamun umat Islam usaha kana ical galeuh gaduh ganjaran sunat pan Kangjeng Rasul oge usahana icalan tapi boga ganjaran sunat lamun nurutan Rasul gitu sabaraha cenah Muhammad ieu teh baju teh 1000 nu meuli langsung berpikir panjang pasti Muhammad mah 1000 teh mau burung ti dituna terus aya anjeunna dagang mana buruhna mata ceuk nu meuli 1500 Muhammad hideng nu balanya teh itu terajo deui babaturana ku abdi 2000 terajo ceuk ieu 3000 4000 nepi ka 1 juta baju hiji teh tina 1000 teh nepi ka 1 juta mentok teh aya nu naik di 1 juta neme ku Kangjeng Rasul ditilepan tos beres ditilepan bungkus ku Kangjeng Rasul pasihkeun kanu nawar pangpayuna 1500 tah eta pola Kangjeng Rasul itu nah geuning kitunya kitu Kangjeng Rasul mung nganyerikeun kana hati jelema lamun nu dibikeun kan lamun dipasihkeun kanu nawar 1 juta sabaraha puluh nu nyeri hate pedah duitna teu boga kitu pan tapi lamun dibikeun kanu 1500 kabeh ge cok Rasul ai nu loba duit mah neanganna nu leuwih alus ti wetan ieu teu nyerieun tah baru boga ganjaran sunat teueuh nu dagang kitu kitu urang mah kana nipu wae teu pira cenah manehna meulina ti kota teh 1000 engkleng-engkleng didagangkeun sabaraha cenah Pak itu cengek 2000 pada 1000 teh 2000 sanyahoan nu baranya geus ieu mah nipu gitu matak nawarna teh 500 ngagejret ka hanap kumaha teh 500 wah teu bisa ti dituna ge encan meunang tah geus dorakan itu lamun dagang teu meunang nyaritakeun ti dituna ayeuna lamun balanja ti Jakarta cengek 1000 datang ka dieu ditawar ku batur 1000 entong nyebutkeun ti Jakarta na gen teu meunang da nu meuli mah moal nyusul ka Jakarta wanian we sakitu bikeun teh entong nyaritakeun ka ditu eta haram hukumna teh nyaritakeun ti dituna teh tapi dan cadarakakeun teu ngeunaan kitu teh 1000 wah itu kungkang teh itu nawarkeun 2000 nu meuli ti 500 aya istilah turun naik gitu nu meuli beuki naik seetik nu dagang nama turunna 50% bae atulah 1500 sakali ngabijeret itu mah naikna seetik ujung-ujungna nepi ka jadi 1100 kungkang ti isuk-isuk nepi ka lohor teh ngan boga 100 perak gitu Rasul Matara lah gitu turutan Kangjeng Rasul kakarek boga ganjaran sunat barokah rezekina lami kapenak kubujang Siti Khadijah yen Kangjeng Rasul mah icalanana aneh-aneh
hiji tara lami icalana teh kadua tara nyokot deui itu lamun urang mah kasebut payukeun buru nyokot deui henteu Kang Rasul mah nyanak saganongan saganongan saya patos ku isuk we itu urang mah burung mengbeng payu terus we nepi ka poho salat poho nanaon keur mejieuna payu pan kitu tah jelema beuleumeuan eta ujung-ujungna teh kana beuleumeuan wah itu dah nah putra anak buah Siti Khadijah ningali kaget Kangjeng Rasul mau usum panas tara kapanasan hujan tara kahujanan itu wartoskeun ka Siti Khadijah ka istrina Kangjeng Rasul ya Siti Khadijah Bu muncul ke bahasa urang mah ieu mah budak ngora teh aneh dagangna aneh kumaha panas tara kapanasan hujan tara kahujanan jeung dagangna tara lila jeung tara daekeun dua kali nyokot di barang nu mana eta nu bawa Said Abdullah saha cenah ngaranna duka da baleun gitu nyalami tilami Siti Khadijah naik ka loteng nya barang Kangjeng Rasul keluar ti bumi sok torojol mega itu nya nyiuhan Kangjeng Rasul ka mana-mana teh Kangjeng Rasul lebet ka bumi les mega teh aya Kangjeng Rasul keluar ti bumi keluar deui matak salamina Kangjeng Rasul tara kapanasan hujan tara kahujanan terojol bae dina mana saur Siti Khadijah boa-boa ieu picarogeun teh sabab Siti Khadijah barang dikantunkeun pupus ku carogena boga janji terus janji Siti Khadijah kami moal boga salaki deui sanajan nepi ka kiamat upami sanes kajenengan Muhammad arapaleun salam dunya yeun Siti Khadijah mah moal gaduh caroge deui upami sanes kajenengan Muhammad kitu tadina aya caga urang geuting RT kitu ting sada meureun bogo ka Siti Khadijah datang ka itu teh ngaku-ngaku Muhammad Siti Khadijah saha ngaran abdi cenah Muhammad napetot kitu teh ditarima teh urang di harita yah ngaku-ngaku Muhammad lain kitu bentukna kata urang ge ulah sok ngaku Muhammad jauhan Siti Khadijah petot Muhammad nu anyar mah kitu pas ieu aya kahanean matak itu panggil we Said Abdullah ku Siti Khadijah barang dugi aya naon cenah denungan gitu lain kami rek nanyakeun ari eta cenah nu dibawa ku anjeun sok dagang teh saha anak kami sia teh kadenge ngajuruna ujug-ujug gede gitu anak dulur sia teh karunya geus yatim piatu teu gaduh ibu teu gaduh rama sangarana Muhammad renyah ku Siti Khadijah jelas ieu meureun gitu aya naonnya ante we gitu tah sadinten dua dinten katiluna dipanggil deui Said Abdullah lain cenah Abdullah bener cenah eta teh ngaranna Muhammad ti bener taina kieu ridho henteu lamun dipenta ku kami cek Siti Khadijah dipenta kumaha gitu dipenta terus ku kami lah nek ieu salaki we jeung bahasa urang mah perkara eta mah kami mah teu sanggup itu kumaha budak we ayeuna mah kieu atuh lah sok pangolokeun gitu nya sina daekeun ka kami engke lamun geus daekeun bebeja ka dieu teu paling dibere duit kitu Said Abdullah teh nya diolo teh Said Abdullah supaya daekeun Kanjeng Nabi itu taina cenah sakanyut kunang itu persekot teh itu engke lamun daekeun ku aing dibere deui 2 kanyut gitu nya barang dugi ka bumi ditaros Kanjeng Rasul teh izinan banyak itu Muhammad cenah dulungan anjeun teh bogoheun ka anjeun gua mah ka mana weh kitu pan udah kujanganna leuwih tanya awewe teh hayang oge sak gitu kitu jang cenah itu dulungan anjeun teh cenah hayangun gua ka mana wae ih nyaan kumaha cenah ujang daek henteu ka itu kumaha uwa weh kitu jadi henteu sasayongan nolak aku mah uwa weh cenah lain kumaha da bogoheun ge cenah ka ujang hanya kumaha weh itu ataupun teh pasti daekeun datangan deui teh Siti Khadijah teh ku Said Abdullah kumaha cenah Abdullah
daekeun kitu tamah deui tuh uangna tamah deui hayo we diolo teh teh gitu lila-lila duge kana waktosna cing bener cenah tanyaan we nya Kangjeng Rasul angkat sareng Said Abdullah duaan we narosan dinten Senin narosanana ka Siti Khadijah itu ramakna aya nya ditampi ku Siti Khadijah teh nya da puguh manehna nu hayang kitu pas narosan Kanjeng Rasul lah jeung sumuhun we siap di Siti Khadijah itu tos beres narosan sadinten kaduana katiluna dinten Kemis dipaksa Kanjeng Rasul supados nikah Kanjeng Rasul nya kumaha wae da geulis atuh Siti Khadijah mah beunghar deh di antara anak di alam dunia mah teu aya nu beunghar ka Siti Khadijah tapi Kanjeng Rasul lain boga ku beungharna ku alus weh jeung tos kitu meureun kudratna mangkat we dinten Kemis ka bumi Siti Khadijah bade nikah teh itu ngarupingeun urang Mekah yen Kanjeng Rasul bade nikah ka Siti Khadijah aya nu aral saha Abu Jahal mah geuleuheun ka Kanjeng Rasul naon sababna bogoheun manehna ka Siti Khadijah ditolak terus itu aipas Kanjeng Rasul diterima ka Siti Khadijah itu diolah bapak Siti Khadijah mentong dibikeun cenah kudu boga pemikiran gitu lamun hayang salamet cenah anak anjeun kawinkeunana jeung uing moal sangsara dahar coba lamun dikawinkeun ka Muhammad boro-boro harta bana indung bapa ge geus bogaeun beak cenah teh rezekina nya bapana teh kasunut ku Abu Jahal matak barang tempo nikahkeun teh saur Said Abdullah mang urang mah urang ngajaga bisi fitnah omong balarea sok urang islahkeun we cenah barudak teh urang tikahkeun naon Said Abdullah heuh urang kawinkeun anak kami jeung anak anjeun sing inget cenah Abdullah itu kami mah narima satenanyaan kawin mah teu bisa eta ramana Siti Khadijah itu aing narima saten cenah nanyaan kawin mah ke heula kumaha sih ieu emang teh kitu we ngahulang Said Abdullah cing nu aslina hayangna emang kumaha taina kieu lamun keukeuh hayang ngawinkeun anak anjeun jeung anak kami Khadijah sok kawinkeun ayeuna tapi dengan syarat mas kawina kudu duit emas 1000 dinar ngahulang Kangjeng Rasul tara memesakan duit ayeuna dipenda duit 1000 dinar duit emas itu luak lieu Siti Khadijah surti gitu Kangjeng Rasul mah moal duit ngoleset tina riungan Siti Khadijah suka kamar nyana kartos 1000 dinar itu Kangjeng Rasul calikna teh di payuneun reregan kamar matak Siti Khadijah nyana kartos di sana pun reregan itu diadak-adak kana bujur Kangjeng Rasul taak cenah duitna bikeun cenah ka bapak 1000 dinar moal kurang gitu matak dijabak teh ku Kangjeng Rasul aya sawadah cecekele ku Kangjeng Rasul Noel we uwana wa taon cenah jadi gitu jadi kumaha heuh jadi ai duitna ieu aya di mana di Allah Kangjeng Rasulullah nya aja jang nya gitu cabak cenah ka tukang cabak teh nya we 1000 dinar atuh matak cek Said Abdullah jadi mang lah itu bener teh siling jadi mana duitna ieu sangkeun meunang saya dihitung meunang saya hitung buka ku Rama Siti Khadijah dibilang bener 1000 dinar cek bapak Siti Khadijah ieu duit 1000 dinar ku kami diterima ngawinkeun mah teu bisa walah eta hayang naon deui mang sok ayeuna kawinkeun anak anjeun jeung anak kami wayahna mas kawinna kudu duit 10.000 dinar duit emas kolese deui Siti Khadijah ka kamar da beunghar atuh Siti Khadijah mah hayo we nyokot duit 10.000 dinar asong-asong kapengkeureun Kanjeng Rasul jadi cenah lah pirsa kitu gitu matak saur Kanjeng Rasul ka uwana wa jadi duitna aya di mana di Allah gitu teh ieu jadi cabak di tukang duit pungguh di jero kamar atuh jadi mang lah boga saya duitna boga aing jang naon nyanggupan coba kalikeun bikeun nungtutan nepi ka karungan
Itu iya sana duit dari mak ngawinkeun mah teu bisa. Kajaba lamun duitna sia, duit emas sakarung. Tapi katumpur Pak. Barang dagangan Siti Khadijah kabeh dilelen. Itu ujung-ujungna Siti Khadijah amak meureun. Cing sanyanyana cenah bapak itu hayangna kumaha? Jadi geus pusing meureun duit geus piak kabeh. Itu kieu we cenah anu manjih lah. Itu lamun Nyai ridho ieu imah jeung pangeusina ka bapakkeun. Itu kop cenah kawin ka Muhammad. Kopa lah. Tu aya boboka buntungna teh kaid kabeh. Gitu diridokeun. Dikadir kabeh ku anak buah. Itu ramana Siti Khadijah. Tingalikeun anak buah guna segala dibawa imah kosong samak salamar geteu nyesa. Senal papaling pangwae dikerid ku bapana. Cek bapana teh geus biak bersih kabeh. Nuhun cenah Khadijah anak bapak anak solihat. Itu kabeh bana anjeun ku bapak diterima ngawinkeun mah moal balik rek. Dah Kanjeng Rasul teh ka kitu nikah ka Siti Khadijah. Matak turun ayat Allah fala ta'dulu kunna ayan kina ajwaja. Sing sahaning inung bapa anu wani-wani ngadu-ngadu jodoh jeung nyaret-nyaret jodoh anak dilaknat ku Allah dunya akhirat. Tidinya aya mimitina inung bapa teu meunang pipilueun kana urusan jodoh na jadi anak. Kawin Kanjeng Rasul tepi kang nganggo acuk ge sabelah hejo sabelah bodas. Siti Khadijah. Itu ditaruh ku Abu Jahal Khadijah ari anjeun cenah sadar henteu naon. Eta eta cenah ka Muhammad jelema teh inung teh bapak. Aing boga salaki kautusan Allah lain ngerah beunghar geus seueuh. Tapi sejak nitipkeun jiwa raga ketut nyawa di dunya nepi ka akhirat kautusan Allah aing nyampikeun eta teu kudu si aing beunghar geus gitu. Eleh Abu Jahal ge. Eta tikah we sanu nikahkeun anak mangna datang paman Siti Khadijah itu Nyai Muhammad tong leutik hate emang ge bapak anjeun keneh sah mang jadi wali sok mang walianana matak sejarah Kanjeng Rasul nikah walina aya nyebatkeun ku emangna aya oge ku rakana Siti Khadijah kitu sejarah ringkes